Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha sayyidul Gusti Allah eta la yaghfiru tengah hampura Gusti Allah ayyusyraka kana yen dimusyrikeun disakutukeun sahari Gusti Allah disembah dibantukeun jeung sejen atawa secara halus nama diposisikan Gusti Allah eta disejajahkeun jeung anu sejen komo lamun teu ibadah ka Gusti Allah sampur anu sejen disarwakeun jeung sejen ka Allah mampu anu yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yaghfiru jeung ngampura Gusti Allah makana dosa duna dzalika dosa hantakeun musyrik an khusus liman kajelema yasyawan masakeun Gusti. Jadi di mana-mana musyrik kabawa pae dosa musyrik moal dihampura terkecuali lamun musyrikna eureun sameme terus ditobatan terus dihampura Gusti Allah nyata dihampura. Tapi lamun dosa musyrik kabawa pae moal dihampura walaupun dipamentakeun hampura dosa musyrik nama. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ngahampura kana dosa sahanakeun musyrik. Ya. Ngan khusus pikeun jelema anu dikeresakeun dihampura anu dibere hampura ku Gusti Allah artinan teu sakabeh. Walaupun kabawa pae asal tadi aya kahiji syaratna maya imannya. Nu kadua aya perkara anu ngajadikeun hampura di Gusti Allah. Misalna alus tadina loba-loba istighfaran kegantungan bahwa dosa itu bisa dihampura asup ka jero kubur loba dosana ya ngan dosana tu kabawa wae teh sahanakeun musyrik ternyata turunanana anak icuna ngadaroakeun mangmentakeun hampura dihampura misalnya hampura lamun dikeresakeun dihampura wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mama jeung ari siksa jelema na yusyrik anu musyrik sifat billahi ka Gusti Allah faqad dhalla maka geus teman-teman sasari simak dhalalan ba'ida kalau kasasaran anu jauh bisa tidak perkara. Jadi melenceng ada jauh pisan ya hese ieu teh nyasar tuh jauh pisan hese ngabalikan dan ieu teh karena jalan bener
Iyad'una min dunihi illa inasa. Iyad'una ay ma'ya'una. Henteu ari ibadah eta jalma-jalma kafir, jalma-jalma musyrik. Ya'budu ari ibadah sal musyrikuna jalma-jalma musyrik min dunillahi ti salian Gusti Allah. Tanya geus kalian Gusti Allah teh illa inasa. Henteu ari ibadah marehanana kecuali inasan ka pirang-pirang berhala anu sok diarana teh make sega muannas gitu nya. Make muannas. Daya nama muannas atau sigalata. Uja mana? Dan berhala ngaranna teh sok make muannas. Katanya ngan saukur ari ibadah kana kitu ambehna nya kana berhala bisa nang berhala wa iyaduna illa syaitanan marida wa iyaduna ay ma yaduna ari ibadah kita jalma-jalma musyrik tegasna jalma-jalma musyrik ari ibadah kaeta berhala-berhala teh illa syaitanan henteu ibadah kecuali karena juri, karena setan. Maridan ay kharijan an ta'at anu mangkung jauh keluar tina ta'at. Lita'atihim lahu gitunya. Terpati-pati ibadah kana patekong terkecuali eta teh ngan saukur ibadah kana juri setan. Ya. Dalam nama kasetan sebab namanya setan maka pantas lo bajurigaan kebaikan itu terus ari setan mah wah ngerahkeun sagala rupa cara supaya jelema sasar sakalian untuk diberi sasajen. Ayo setan teh galaksak kasurupan teh aya naon teh ada apa setan teh juri juri ujian matang malam cenah dalam juri tong didenge itu mah takfal bah takfal we ngahajar teh setan teh ape hari ibadah kadinya beh nyarembah kadinya beh percaya kadinya. Ayah naon sagala rupa. Alah. Sing yakin kan mayang iyaduna ila syaitanir marida. Ibadah kana pateko nyukuh naon sagala rupa. Pagawean musyrik teh tekan saukur nyembah kana juri. Dan juri bakal gerakeun sapake carana. Supaya jelema percaya. Sallu ala nuri Ahmad nuril